Asun simkuring Kang Ipei ti Jatlayu, simkuring ti Bandung, ayeuna aya di Pangandaran nuju ngaluluhan ieu tradisi hajat laut basisir masyarakat Pangandaran mun digelarna jatuh tempona teh kaping hiji Muharram bertepatan sareng tahun baru Islam. Panginten di Pangandaran tos rutin tradisina ke tahun ka tahun malahan mata seratusan tahun kapengker ya tradisi dilaksanakan ya salayosna dongdang. Wargi-wargi anu sumping bagja anu ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan. Allah